ngapakeun hafal aya Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas makilin nas malikin nas kiaina ngajarkeun makilin nas lalaunan sia cing ceureuh malikin nas makilin nas lain laun macana siana macana cing bener li ki maliki makili ya dijiwir ku kiai balik mewek kunaon sia balik mewek dijiwir ku ustad kunaon sia dijiwir teu apal anas ngapalkeun sia cing bener. Tah budak baheula baroga peurah teh keur leutikna diajar anak ayeuna mah boro manja bener teh lumayan dicontohan ku anak kula tadi wani ngabohongan kanu jadi kolo datang di pagahan ku kiai kaleupasan saeutik ngajiwir mewek balik ka imah bener sia balik mewek dijiwir ku ustad kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah mah Kayang agung syakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung ampun imah teh rapihna ti baheula oge sapukeun kotor deui gua salaki cokor ka bawah mah hese lumpangan nyeker we tara make sendal potongkeun wae sukuna kitu nya tuh ulin molor buka salah teh sakena hudang udun ayo udun tiang listrik bakoan ku sia suruput setrum modar didinya kesel aing mah kitu teh untuk udun mancing si goblok modar salatkeun di galengan ku aing kitu mah untuk mancing nyonya om anu ke hayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ti talaga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup surga. Hamdan liman zi'anna al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatuhumul qawimah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka Al-ayah tamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha wa qala syair Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun keresana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah bapak haji dan ibu hajjah nuku jisim kuring dipihormat abi khusus akhinal kiram para tokoh agama tokoh masyarakat setempat pangarsa pun guru kasepuhan urang sadayana Bapak Ki Haji Marjaya nuku jisim kuring dipihormat
teka langkungan kakersana Bapak Haji Nawawi oge Bapak Ki Haji Syahri nuku jisim kuning dipihormat oge teka langkungan kakersana Ustadz Sanusi selaku pengasuh Ma'had Al-Mu'awwana atuh sana rapat kieu mah mu naon buat tuntungna ieu mah nya Mu'awwana hampura ka kiai ya terusan atusan dokter ya ka dia namanya matanya kurang sehat benar memang kula mata kurang sehat Kak. Saya punya silinder, mata saya punya silinder jadi ngorakeun ge silinder akibat keur budak baheula lamun bucu baca buku teh sok bari kakedengan eta mantak mengakibatkan silinder jadi lamun teh jauh teh nu buleut jadi lonjong eta silinder tapi masih kena bisa lah maca saeutik parah mah eta kula keur ka optik eta jeung bapak-bapak eta parah mah tunjukkan ini kebaca enggak ini kebaca enggak ini kebaca enggak orang yang mau bisa maca sih eta atau palingan saya bisa nyebut enggak kebaca dia mau bisa maca mudah-mudahan sadayana oge DKM Masjid Al-Mu'awwanah Kampung Kamuning nuku urang doakeun mudah-mudahan sadayana para kesepuhan tokoh masyarakat sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal aparatur pamarentah Bapak RT Bapak RW juga Bapak Kepala Desa Benda nyatana Bapak Sanukis Soleh Bapak Sanukis Soleh oge teu kalangkuan Kepala Desa Buni Ayu ya tadi pagi saya jadwal di Buni Ayu nyatana Kang Bapak Hamdani SE kalau beliau Hamdani SE kalau saya Aang Ahmad Sutiawan SPBU nanti ngisi bensin yang meri jalan oge Bapak Haji Luki Pemkab Tangerang pakai serah oge kabeh lah kula doakeun ti RT nepi ka presiden moal di wilayah mudah-mudahan sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad Ketua Panitia Muhammad Alwi Syihab jeung Ketua Pamuda Kamuning Hipsuda kum sadayana uing moal di wilah-wilahnya luar biasa tadi teh ngarungkuyu ka wing kiai maaf hampura kula teu ka Bogor keuteunan naon da ngirim ieu jeung kitu Alhamdulillah Kang Muhammad Alwi pengantin baru panai pengantin teh aya 2 hiji baru 2 bari jadi hari baru mah barungah hari bari mah baringung tadi ge curhat ka kiai istri saya nangis mulu wajar pengantin baru ngaranna oge mun haladir bari kadereuh tina tiungna ge nyanyi soal nu bari mah beda tuh karakternya oke jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan sungguh enak panganten baru masuk kamar saling cubitan Gara Mang Alwi kakarak 50 mah disebutna panganten baru tengah peuting nyiwit teh moal ngambak panganten malah manja what iwit ai iwit euy najis aing ngadengeuna oge da manja panganten baru mah cuat ciwit wae ciwit deui jajal ibu balik ti dieu ciwit salaki ibu sok jajah burak katek goblok cuat ciwit wae sia peuting naon sia cuat yang cabok wae dibalas tuh beda. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong sungguh enak panganten baru masuk kamar minta digendong. Mang Alwi tadi curhat Kak Wing isi nangis mulu Kiai masih belum betah di sini belum bisa di sana masih ingat sama orang tuanya baru 5 bulan. Dan panganten anyar mah manja ke kamar mandi yang digandong. Awi dadong gandong ke dadong nyebut hati jajal cek ke peuting kasalaki ngomong bapana gandong mantok sorangan beda karakternya Masya maka kita doakan beliau ketua panitia beserta jajaran kepanitiaan melalui wilayah sadayana perjuangan para panitia mudah-mudahan dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin. Subhanul yaum rijalul ghad pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Insyaallah ia kamuning boga budak ngora anu arak pikeun nyiarkeun agama Allah kelak akan menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah
Dugi kangeut ngengkeuy ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang kamuning geus kajamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara malah kasohor sakota Bogor kana ngaji mah tukangna tiba heula oge tukangna maka ngaji nage ngagarunduk di tukang deuleu geus jatuhnya di tukang kanu poek-poek pinuh tapi di hareup kosong keneh bener teu. Cuma ini sedikit saja ya karena memang tidak komunikasi via WA. Kalau manggil saya mah gampang. Rek datang ke Bogor empek tapi kudu ngakurkeun jadwal jeung kula aya di imah. Tapi lamun teu ge wios via WA juga. Tapi ini alhamdulillah kalaupun panitia tidak ke rumah kalau enggak salah beliau alhamdulillah mengirimkan Kang Ustadz Marlan Kori Gemoy dari Tangerang. Si gendut. Ada batur ulang yang tamu mantak nyebut wani gendut gimana gendut angge sarua gendut. Jadi sahabat dekat kos Jin dan Jun gitunya. Jadi main Jin aing Jun gitu. Alhamdulillah. Kalau dengan tadi Abang Syamsuri dari Bima NTB dia luar biasa, suarana bagus biasa eueuh nya. Ibu hayang boga anak suarana kitu. Ti orokene beres soang hakanana aja. Panjang saya teh mah buat napas tatenya. Tapi kula memang jeung nyana masih kena aya dulur sanini jadi nyana bogan ini aing ge bogan ini mah di imah. Jadi sarwalah nini sama nabe geus beuting mah lah nya beres. Oke doana tadi pun anak alhamdulillah. Kenapa saya taykan di dia tarbiyah pendidikan terhadap anak. Kalau lagi libur ngaji libur sekolah saya suka bawa untuk ikut tausiah. Jang tarbiyah jang contoh. Tabuktina nyana sok ningalikeun bae kula. Ngomong baik ka kula cenah Abi, kenapa Abi pengen bisa ceramah? Aku pengen bisa ceramah kayak Abi. Kenapa Kak? Aku tahu kok Abi kalau pulang sok nyanyi saya tamah. Menaing balik ceramah teh. Abi pulang bawa keranjang isinya uang. Gobloknya wancing teh. Nireuwa saya ngagebeg, mentak main kita ngarepkeun mudah-mudahan tak budak balik menang amal ibadah. Sama ulah ngajarkeun amplop ka budak mah leutik keneh. Tapi jang budak mah lumayan jang sakola bere doa. Supaya sakorana cerdas, pinter, berprestasi, ngajina pinter, duit bae pikiranana. Ceramah ulah sok mikiran amplop jeung duit daripada cicing di imah biasana sok ngalobakeun hulang-hulang. Hutang emang siang hutang yang matara Masya Allah. Jamaah muyakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Doakeun pun anak mudah-mudahan jadi anak yang shalihah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini, terkhusus sahabat-sahabat para santri wal santriah, mudah-mudahan sana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir biar pada panjang umur, barokah milik rezeki, sing hasil cita-citana, sing dihampura sadaya dosana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak zaman uka Allah muliakeun supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag bae pamaksanana urang taram bae ieu pangaosanana insya Ngasata can kula ngadadarkeun tutung kusing ati nuju jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang di teang kula ti Bogor. Maksud baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu ti pisan-pisan. Kula apal Tangerang kota santri, Tangerang roba kiai, bahkan Tangerang Banten asupna kategori Banten mah banyak para wali. Maka dumasar kanal ieu kula datang saja silaturahmi nu pamrih aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh sing panjang umur bari gampang milik sinareng rezeki amin ya robbal. Bisina dina enggoning cumaras ieu kirang tata kirang basak kirang panata dudugak lukak lanyap jumantaka kasar basang katur gariha bisi ceramah kula mun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar pangahampura anu dipentat ti palawargi sadayana kumaha bade ngahampura. Sanajan kula dipanggilna kiai balap muda dugi kamuring kak bulu kula disebut kiai karena aku kecap kolot baheula lain cai lain walungan Bapak Lurah anu bager kamari mah aing ceramah di raja ge sok disawer ku lurah di biasana gitunya ieu mah biasana gitunya ai teu biasa mah tong dibiasakeun lah kajan tongnya biasana kitu sok nyawer lurah teh meuni kitukeun teh nya kacau-kacau sia dukung aing kacau-kacau ibu-ibu parah ieu ka aing teu ngadukungnya Masya Allah lauk terige awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan
urang santri oge can aya el. Ibu bapak zaman nu ku Allah muliakeun ieu mah kula silaturahmi manawi Allah maparin putuh ka kula jeung barokah hidayah ka urang sadaya malah mandar beresna ieu acara urang kabeh bisa ningkatkeun iman takwa ka Allah subhanahu. Ibu bapak zaman nu ku Allah muliakeun kula hayang nanya ka orang dieu riung mumpulung di Darul Ulum mobrayak sa di tempat anu mulia hadir ka Masjid Al Muawanah di dieu teh hoyong naon teu aya sanes jawabanana kula ge sarua jeung ibu sadaya urang kabeh hayang diaku jadi umat Kanjeng Nabiuna Muhammad. Hayang tante diaku jadi umat Kanjeng Nabi. Hayang tante diaku jadi umat Kanjeng Nabi. Sabab orang butuh syafaat baginda Nabiuna Muhammad. Da Rasul nyandak dua piagam ka urang kabeh. Yang pertama basyiron, yang kedua nadhiron. Naon basyiron teh piagam pibungaheun jang urang kabeh keur jalma anu takwa ka Allah bakal menang surga, sedangkeun nadhiron piagam pikakeungeun jang urang kabeh jalma anu doraka bakal asup kana jero neraka. Kira-kira na ya orang dieu ka surga apa ka neraka? Ka surga apa ka neraka? Insya nah kurang yakin ibu bakal ka surga sabab Imam Syiri parantos nyieun fatwa man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Saha jalma anu ngalengkahkeun dua dampak sukuna datang ka hiji tempat di mana eta tempat diayakeun muludan tempat eta dibacakeun sholawatan faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alasannya apa ang? Li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Muapati-pati masyarakat kamuning anu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tata dikeneh daek ngaralet daraek ngorbankeun harta banda tanaga pikiran bahkan waktu malam ini dikorbankan kalau tidak didasari dengan rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Saya tanya nih yang hadir cinta apa enggak sama Nabi? Cinta tah henteu ka Kanjeng Nabi? Kalau memang benar kita cinta sama Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga. Hayang tante ka surga jeung Kanjeng Nabi. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Sing sajalma nu maca sholawat ka kula sabalikan maka Allah jeung para malaikat Allah maca sholawat ka anjeunna 20 balik. Hari Allah maca salawat sama kita apa maksudnya? Lirrahmah Allah merekanya ka urang kabeh nu daek baca salat. Ari malaikat maca salawat ka urang naon maksudna? Lil maghfirah. Malaikat mang mentakeun hampura ka setiap jalma anu daek baca salawat. Dan yang paling indah bagi orang yang suka baca salawat, walam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Tidak akan pernah wafat sehingga Allah perlihatkan surga sebelum wafatna. Hayang tah henteu ieu orang dieu memeh maot ningali surga hayang teu? Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Orang candak makna lugawina saja idza tatkala balago telah sampai ruh al khulquma kana tikoro kana elak-elakan wa antum jeung anjeun kabeh hina idzin pada saat tersebut tangzuruna bakal ningali naon mun teu ningali surga neuleuna rak. Kira-kirana ieu orang kamuning mun maot hayang neuleu surga apa neraka? Hayang neuleu surga apa neraka? Naon manfaat keindahan kita wafat melihat surga, maka sakuma nyeri dicabut nyawa insyaallah moal karasa sabab kaubaran ku endahna sur. Seperti kisah dulu zaman Nabiullah Yusuf alaihis. Iya Nabi Yusuf alaihissalam teh hiji nabi nu kasep ngareng-ngareng koneng dedeg sampai rupa hade, wajahnya indah luar biasa dulur jamaah sadayana, sehingga pada saat tersebut Nabi Yusuf alaihissalam difitnah bahwasana Nabi Yusuf alaihissalam eta hayang ngajina indung angkatna sorangan.
atau pamajikan seorang raja. Eta jamaah sadayana Ratu Zulaikha namina eta difitnah. Untung aya saksi di kalangan bayi, salah satu bayi anu bisa nyarita adalah saksina Nabiullah Yusuf alaihis. Maka digunjinglah eta Zulaikha, dasar Ratu Edan, ka pembantu si resep, ka pembantu si bogoh. Maka eta awewe eta Zulaikha ngarasa dihina, beus sia mah teu nyaho be kumaha gantengna Nabi Yusuf alaihissalam. Atau eta Nabi Yusuf alaihissalam dipiwara ngalangkungan hiji tempat kos pieu ya pisan, kos kula tadi ka dieu. Jadi ibu teh anggap we jamaah zaman Nabi Yusuf, kula mah Ustad ieu Nabi Yusuf nama gigireun. Haji Nabi Yusuf nama luar biasa. Eta ketika ngalewat Nabi Yusuf kabeh awewe sehingga ketersima na eta awewe nepi ka poho memeh lewatna Nabi Yusuf dibere buah jeung peso, lewat Nabi Yusuf nu tandina keur ngeuretan buah ngeuretan peso teu karasa nyeri saeutik oge. Tapi ketika Nabi Yusuf geus terlada geus lewat eueuh we Nabi Yusuf tina pandangan matana karak cenggarowak ieu awewe sabab leungeunna baruntung dina curugna perih nyeri karasa karena yang indahnya sudah tiada. Begitupun nanti saat dicabut nyawa lamun ningali surga insya Allah maut na ngarasa gena insya dari maut manggeus pasti datang ka urang kabeh bener tante. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah, aing suara mana ciga Samsuri. Itu mah Samsuri Firdaus, aing mah Samsuri Firaun. Hari genahan banyak salona alhamdulillah udah hebat nah manggil kori sahabae kori panggil lanjut tadi beres salon bagus nama jay atuh aing sarua penceramah apalagi dengan keadaan panggung yang begitu tinggi. Kang Alwi saya itu sebenarnya kalau memang ke rumah suka ya komunikasi saat acara tiba. Pertama jangan berikan saya panggung yang terlalu tinggi, cukup 50 cm dan 70 cm saja. Ini bukan kritik buat para panitia lain, iya mah hayang kula pribadi. Ai penceramah nu sajen mah resep panuhun nu jarangkung teu masalah. Kula mah sok hayang nu pendek, jadi mun aing teu bisa ngomong aing kabur lompat gampang. Lompat gampang. Yang kedua jangan jauhkan saya dengan jamaah. Iya mah geus diturut alhamdulillah jamaah na rapat alhamdulillah. Eta tukang petasan can beak-beak tadi kenehnya. Direwasainya. Nu katilu kenapa sih Ustaz enggak mau panggung yang tinggi? Hawatos mun panggung jangkung jamaah ngampar kieu tah kana. Isuk mah tadi enggak dialur tapi teu naon tukang urut jadi loba job. Teu naon. Eta pinterna panitia teh nya nu sedeng tah jadi gina kieu tah. Paura ingin balik lagi ka dieu tah beungeuna tah. Tuh nya teh ibu narenggak ningali aing teh nya. Masya. Yang ketiga permintaan saya belikan saya sound system yang memadai. Ya sound system bagus luar biasa. Doakan mudah-mudahnya tukang sound yang asup ka surga. Jeung salon-salonan dibawakan itu. Beneran kak kula mah ngabejane kula masuknya manggil kori internasional sama mahal laju dibere sound jore atuh maraje bae teh. Bener teh. Pak dibere eho dibere efek delay mah pan geunaheun. Tadi Haji Samsuri ngat apal aing ciri khasna. Pan gitu bisaannya. Nya eta ciri khas mainna. Tah aya kituan geunaheun. Gitu. Ya, lapar gitu. Gitu dah lamun tadi bere efek mau genah deh manggil Salman Amrillah Bandung bere efek delay dah genaheun wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili yaghsha sama iwa ma banaha. Ieu lain keur ngalelewe Qur'an keur nyontohan hebatna tukang salon tanpa dia tidak akan seperti itu. Aya Syekh Raji Pandi Aceh nu imana di Cilongok. Walakin Rasulullah
walakin Rasulullah anjay. Iya mah kudu nambahan aing kori ongkos cara mah ongkos urusanana ieu. Masya, ieu keur muji tukang salon, tanpa dia tidak akan terdengar, betul enggak? Hebatan kene tukang salon, capean kene tukang salon jeung mau balik oge. Aing mah datang 9:30, gedeng deui jam 11 balik. Geus gedeng deui jam 11 mah tuh tere. Tere gajian aing, yes. Tuh sia teh manjang aing teu gajian sia teh. Alhamdulillah. Tapi Pak Haji mah tadi ngaharewos ka kula kiai cenah kiai naik jam 10 kurang beres 12:30 dan cai teh 12:30 mah kena cas urusanana jatah ka jam 12 lewat jam 12 kena cas aing ceramah panglilana urusanana datang tanggal 27 balik tanggal 28 geus kieu mah urusanana masya geus kieu ceramah mau lali-lali na korek setengah jam ceramah sajam sedang nya leuwih ti sajam lembur hitungan geus kitu urusan mah nya. Saya kalau nggak ngargain Pak Haji, Kang Alwi, ogenya selaku ketua panitia. Salah jadwal, kedana kula ini di Sinang Jaya, Cikupa. Kan kusabab Sinang Jaya acara buat tinggi jangkulanya. Atau mending kadi nu jelas aya. Alhamdulillah. Insyaallah sih aya jadwal mah penuh Pak Haji. Bulan November teh 30 poe. Atuh aing mah teh salah, aing kudu jadi molotot sia mah kaing. Lamun salah karak molotot teh salah ieu nya. Insya Allah tanggal 12 Desember 12, 13, 14 3 hari saya ceramah di negeri jiran Malaysia untuk acara Walimatul Khitan Upin jeung Ipin di sunatan. Lumayan aing jawab badag itu mahnya. Alhamdulillah jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cek Allah setiap yang hidup pasti bakal mati nu hirup maka bege bakal maut. Aya laguna ge Oma Irama. Suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Ustad kula mah boga pengawal di Madaya Satpam meme kula dicabut sina sapam mulai gelut jeung malaikat Ijrail. Tiada satu pun akan mampu menolongmu dari kematian. Ustad punten bisan kula mah loba duit mun datang Ijrail disogok ku kula supaya nyabut nu balangsa heula. Juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian. Maut datang moal bisa dicegah, benar tante? Pokoknya mah ibu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal bisa mundur sok sanajan sesaat saja dan tidak akan bisa maju sok sanajan sesaat saja. Ibu datang ke pengajian sarua jeung neangan jalan surga. Lamun ibu mau di dieu pasti asup ka jero surga insya. Tapi da moal bisa dihayang-hayang maut mah. Moal bisa diembung-embung pada keur miceun. Datang malaikat. Saha Ijrail ek naon sia mana nya rek naon tara ngaji lain sia nyaho teh tugas aing naon nyabut nyawa kedeung cebok ulah teu bisa pokona sia dina takdir titis tulis ti ajali paeh can cebok sia urusan atuh moal bisa mudah-mudahan urang mah husnul khotimah amin karena mati hanya dua kalau enggak husnul ya suul urang hayang husnul apa yang suul hayang husnul apa yang suul bantuan nya bantuan ngalagunanya tinggal makin treng trong treng trong treng gitu doang dongnya. Ada dua cara kematian. Nah gitu mah sudah intinya. Jadi nyahuan ibu-ibu mah diajak kelog hayu bae situ mah. Tergantung amal dan perbuatan. Nah gitu bisi tanya ku salaki masih ngaji menang naon treng trong treng trong treng geus gitu. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Jang jalma anu takwa kos buuk dicabut tina tarigu geleser lesang ngeunah moal nyer.
Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini mati bagi durjana. Jang nu doraka mah kos baju nu nyangkut kana paku ditarik sekaligus soek hancur rusak nyerina kabinabin. Kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah mah daka yang agung. Syakarat nyerina langkung, urang teh teu meunang embung. Maka insya Allah kerja manu daek maca solawat memeh maot ningali surga anak itu husnul khotimah. Amin ya robbal. Ramekeun deui ayeuna namanya geus jarang. Maka kula ngadengi ti Pak Haji kasepuhan urang luar biasa Kiai. Ini acara 2 hari 2 malam. Sama puting kamari lomba marhaba. Kerberang aya MTQ segala macam luar biasa. Masya. Itu yang saya harapkan. Muludan ulah saukur pengajian tabligh akbar, tapi jadikan momentum muludan mencetak regenerasi. Ulah nepi ka ayeuna mah magrib eueuh nu daek sholawat bener teh. Da baheula mah yeuh keur can zaman media, keur can loba televisi, can loba segala macemna da rame lembur ka lembur teh ngararaji tos magrib bener teh. Lembur kurage kitu tos magrib imah belah dia Yasin wal Qur'anil Hakim. Imah belah kuloneun masjid idza waqa'atil waqi'ah. Imah belah wetaneun masjid Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Aya pa majlis leutik ditajuk baheula mah majlis panggung diajarkan ku ustad a ba ba a ba a ba a ba 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 a ba a ba a ba sadaqallahul azim. Ngapakeun hafal aya bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas makilin nas malikin nas. Kiaina ngajarkeun makilin nas. Kalaunan saya jingga cereg malikin nas makilin nas. Lain laun macana siana macana cing bener ma li ki maliki makili ya dijiwir ku kiai. Balik mewek kunaon sia balik mewek dijiwir ku ustad kunaon sia dijiwir teu apal anas ngapalkeun sia cing bener. Tah budak baheula baroga peurah teh keur leutikna diajar per. Anak ayeuna mah boro manja bener teh. Nu aya dicontohan ku anak kula tadi wani ngabohongan kanu jadi kolo datang di pagahan ku kiai kaleupasan saeutik ngajiwir mewek balik ka imah. Benar sia balik mewek dijiwir ku ustad cabok wae musa disukan tenang beh sia. Ayeuna pindah sia ngaji kitu-kitu acan kudu pindah ngaji. Cemen budak ayeuna mah bener teh. Antak teu dilatih boga peurah da leutikna teu daek peurih bener teh tanda. Baheula mah rame lembur ka lembur teh. Beda jeung ayeuna Gusti nu agung gigireun masjid hoyo we musik teu areuceug. Lak ting ting dong dang tem. Rumah tangga jeung manehna ketua panitia anu bager. Sahae teh nyawer ka aing. Hese neang anu ngararaji teh bener tante. Lamun teu dilombakeun cep pangaresa Pak Haji tadi Kiai atuh mun teu dilombakeun mah leungit bae atuh lagam-lagam kolot urang baheula. Bener teu? Nama hese atuh daek marhaba ge aki-aki doang di magrib. Suara eueuh bari nyararande. Tim mimiti hadiah aki-aki kabeh. Nu ngadoa aki-aki Allahumma ilhawalin wal akhirin alhamdulillah mamat hajat naon hajat saha si mamat hajat hakul goyot naon sia ngadoa aya ngagayot segala eta
Entak regenerasi halus Pak Haji ngadukung ulamanya ini sholawat aki-aki bari nyarande kana tembok Nabi salam alaika rasul alaika Nabi kadang-kadang pabulit jeung tetangga lembur ngadengi musik pugu aki-aki keur sholawat Nabi salam alaika jag di dieu geus tepi ka dieu jeung saking geus ngadengi teu goblok tah heureun geus tepi ka dieu tutup berjanji tutup carita cinta nu urang curucut aki-aki marewek inget ka sini geus pararae alah ngadengi carita cinta nu urang aing inget ka masya goblok masya geus pararae ti heula doakeun ku aing di alam barjana sing disiksa goblok aki-aki edan sanu kitu mah juk ka kidul ngabring ka kidul aki-aki tah juk kala ka kaler balik deui ka kaler tah aki-aki goblok aing kudu ka mana budak modak kamu nyanyi najis sarwana eta kulon we tanda moal jaram geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain neng lain engkang urang teh lain-lainan lain ulah edan sinden kabeh nu hadir yo masya tingkatkan lomba marhaba teruskan lomba MTQ teruskan insya lomba adan atur ku kiaina atur ku jorina atur ku panitia pamudana untuk tahun ini maulid tahun ini lomba adan antar kampung antar musola wayahna kami akan sajikan taklid terhadap masjid terbesar masjid terhebat masjid nomor 1 di sedunia yaitu Masjidil Haram Makkatul Mukarramah wajib nu rek miluan lomba kudu akur lagamna jeung Masjidil Haram pan budak teh searching Google mana lagam Masjidil Haram ngarapakeun dipraktekeun sok peserta yang pertama Hideng bin Kereng maju tah si budak Assalamualaikum abdi ti mushola Baitul Nana misalnya joger teh budak teh Masjidil Haram adan Masjidil Haram ngaguruh pan maena mah langsung juara si Hideng bin Kereng ini ke tahun harap ganti deh untuk tahun ini kemarin juara daripada taklid Masjidil Haram dimenangkan oleh si Hideng bin Kereng sekarang tahun ini lagam taklid Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah Masjid Nabawi di kota Madinah yang begitu indah peserta yang pertama Baskom ditanya Isya kunaon sejarah boga ngaran anak ngare Baskom pan bapak abdi Abbas indung abdi engkom jadi Baskom teu naon kitu mah tahun kadua nu kahiji geus tong diajak ulah di miluan deui entong nu tadi juara tahun kamari ulah miluan deui tapi pake asupkeun ka masjid-masjid sina adan pan luar biasa nu kadua Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah Allahu Akbar Allah menang deui si eta da saorang pan peserta ge udah lawan tahun katilu karena kita orang Tangerang kiblat kita guru urang gubesna di Cilongong Al Istiqlaliyah apalkeun lagamna Istiqlaliyah Tangerang Jawara Tangerang tegas adanna ge tahun ketiga Muhammad Toti deh Al Istiqlaliyah Allahu Akbar juara deui eta tahun keempat taklid masjid terbesar Jawa Barat yang sedang viral Al Jabar kaditu bu Al Jabar foto-foto kaditu rek naon sia kaditu atuh rek salat teu percaya rek salat salat mah di dieu we sarua wae Al Jabar jauh-jauh aing geus boga 3 kali foto di ditu
Ajabar mah orang Bandung, orang Sunda malu baca cengkok. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tahun kelima taklid Masjid Al-Muawwana Kamuni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haji ngamuk aing. Aing mah lain Kamuning ieu, aing mah Kamuning Tangerang. Lain Kamuning ieu ngabejaan maksudna teh anak muda dong bangkit. Insya Alwi Syahab, imam ketua panitia, imam mah Pak Haji, tapi anu adan pemuda power kenceng kene. Suara bagus kan? Hayya 'alas shalah. Genan tante. Coba lagi. Surah subuh adan teu angsa geus tapi ka lohor. Teu salat ge teu naon-naon atuh bubar jelema kitu. Masya Allah yang sok sedih ayeuna muludan unggal tahun rojaban unggal tahun hayang mulia tante di hadapan Allah. Hayang mulia Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa. Cara batu Nabi Muhammad permata, urang mah batu biasa. Masya. Jadi hari Kanjeng Nabi mah mulia sanajan nyalira urang mah biasa. Lamun hirup sorangan, lamun hayang mulia urang mah kudu babareng. Tingali juduti panitia tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Ukhuwah teh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Rasul dalam sikap beragama, dalam sikap bernegara dan sikap masyarakat dicontohan ku baginda tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ukhuwah Islamiyah, duduluran sesama nu beragama Islam, karena Islam teh bermacam-macam organisasina. Rek Nahdlatul Ulama na pek bae, rek Muhammadiyah Persatuan Islam pek bae. Satungtung masih kena akur sunnahna, akur kewajibanana, berarti mereka adalah saudara seagama. Ulah daek urang diadu dom. Tong daek kurang diadu domba. Sekarang banyak Islam sedang diadu domba. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artosna wallahu alam bil murad. Walang tardo angka, tidak akan pernah ridho terhadap kalian. Siapa yang gak ridho? Al yahudu, Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Kapan mereka tidak ridho? Sehingga orang kabeh nuturkeun kana ajaran aranjena. Maka dulur jamaah sadayana punten, Islam diajak perang nepi ka kumaha ge moal bakal eleh, bener tah henteu? Sejarah Islam mengatakan dari dulu Islam berperang tidak akan pernah dikalahkan. Sabab naon? Urang mah melaan agama Allah, maka bakal dibelaan ku Allah subhanahu
kurang kumaha sejarah Islam mengatakan kitab Khulasoh geus nyaritakeun perang Badar yang pertama yang Rasul lakoni masyarakatna umatna can berpengalaman dalam segi perang jumlah can pati loba 300 umat muslim melawan 1000 orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bersatu untuk menghancurkan Islam. Yang menang siapa? Tetap orang kecuali lamun memang orang Islam eta eusina jalma-jalma anu munafik. Ruksakna orang Islam adalah orang-orang nu munafik. Ai agama Islam tapi hate ijid karena aturan agama loba ayeuna hati-hati. Loba jelema nu paribasana jurik miri nyuri setan milu mijah. Loba jelema ongkoh ngaku agama Islam tapi teu yakin teu bangga karena aturan agama Allah Subhanahu. Dititah nutupan aurat nembalna geunaheun kacida make tiung atuh bu cah nu make tiung ge hirupna cang tantu bener. Aya nu ngomong kitu? Aya nu ngomong kitu? Jawab lamun ibu keur make tiung aya nu ngomong kitu. Cah nu hirupna ge nu make tiung hirupna ge can tantu bener atuh komo sia nu teu make tiung geus kitu beh. Kodong-kodong ku deh rek naon mah ngaji nu ngaji ge can tantu ka surga atuh komo maneh nu tara ngaji. Urang mah ngaji lain hayang ka surga, urang make tiung lain hayang ka surga, ngan nandakeun naon? Nandakeun kahambaan urang ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Da ka surga jeung neraka mah kumaha Gusti? Baik itu mah geus bae kieu teu kudu make tiung teu kudu salat teu kudu kumaha Allah ieu atuh kumaha rek meunang ka deudeuh Allah lamun teu ngalaksanakeun parentah Gusti. Aina banyak munafikin nu ngarusak agama Islam sorangan. Orang Islam geus teu pede kana pakaianana. Keur ngarariung weh. Kadang-kadang nu saur nu opatan teu make tiung nu saurang make tiung geus minder. Jam 10 mah munjar bari ngalahan kutu. Mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu ka akhirna mah gugurut ngomong ke nu jadi mi ayo sok ngomongkeun minantu nu hantu diomongkeun loba deting bibirna teu kuatan teh kana ngomong teh ih diajak muludan ngomong geus muludan kieu deukeut jeung besti da cara euceug atuh mentak hadir ngaji mulud mending jeung ulah nu teu wauh jeung jeung besti mah tara euceug urang husu besti pan ngagoda. Ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul Assalamualaikum Waalaikumsalam salam ni rewa sukan teh saha alaika di mana sia karak datang weh kieu ya Habib biasa mancing heula salam alaika dos sia geus sinarieun ngaji sholawat pameh ngaji muludan tullah alaika bedana saya ngaji jeung mulut ya Nabi mulut mah menang senek ngaji matara salam alaika cie bajuna anyar deui ya Rasul anjay simar bos salam nying kuat hurung gitu goblok alaika hebat saya boga simar ya Habib naon hebat boga simar salamnya hebat kana si Torik 2 bulan jadi haji alaika sholawat Allah alaika eta baju menang hutang lain ya Nabi syunguna waing naik kaisan dibayar salam alaika geuning cincin sia eueuh hiji ya Rasul dijual ku salaki aing salam jangan salaki sia ngajual cincin alaika biasa modal masang togel ya Habib salam masih kene masang togel lain alaika goblok buku ge lalu salaki aing mah teu toge mangan ngadepo hoya judi slot. Allah alaika geus kitu ngomongkeun batur. Ya Nabi deuleu 7 makarak datang salam mana tuh nu itu alaika mana itu ya Rasul aku sungguh teu kaduluan salam itu 7 morotot ka dieu alaika ece ulah daek ngaji deukeut manehna ya Habib kunaon maena mah sok cokot berkat tilu salam kadang-kadang berkat batur colong lumayan lah geus kita wakna boketek setan wami anu gitu aya Masya Allah munafik nu ngarusak
jelas orang Yahudi Nasrani mah lamun ngajak perang urang geus pasti nyaho eta musuh urang. Tapi ieu yang paling bahaya munafik dina golongan orang-orang Islam. Baheula setelah perang Badar berbondong-bondong kabeh arasup kana agama Allah, agama Tapi dulur jamaah sadayana kabuktian ketika orang Islam loba nu asup kana agama Islam, Rasul justru termenung sendiri. Ciga nu sedih Rasul. Ditanya ku sahabat Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, limada kunaon Gusti ciga nu teu atoh batur arasup ka Islam teh? Lain ieu kahayang salira." Apa kata Rasul? Abu Bakar, kula lain teu atoh asup jelema loba anu asup kana ajaran Islam. Lain teu atoh batur asup kana agama anu dibawa ku kula. Tapi kabuktian Abu Bakar cekel omongan kula. Kula leuwih keneh resep umat kula saeutik tapi kualitas anu gede daripada umat loba tapi kualitas anu leutik. Terbukti perang nu kadua yaitu perang Uhud. Perang naon cenah? Perang Uhud. Umat muslim geus loba Kang perang Uhud mah. Bahkan gara-gara hasil perang Badar batur melihat benar Muhammad adalah utusan Allah. Bukti 300 lawan 1000 Muhammad tetap menang. Sabab naon? Dibantuan ku para malaikatna Allah. Maka loba nu asup Islam. Ngan asup Islam na lain secara kafah, lain secara keseluruhan jeung hatena, tapi hanya ikut realitas saja. Mipilueun nu viral we doang. Loba anu karena itu bener teu? Etik-etik viral rame. Aku sedih. Agus sedih banget eta. Rame eta si Agus goblok. Dibantuan jang mata dipake meuli mobil pan setan gitu teh. Diomongeun bae. Bener teu? Teu kaop ayeuna mah. Viral saeutik loba nu nuturkeun. Teu apa seluk-belukna kunaon make jeung viral. Teu viral jelema bisa ngomong jeung sireum loba pengikutna guys. Asqoli. Asyidi. Inna rahmatan aing sakitu tiba heula ge. Asyidi inna rahmatan. Iya gupron lo bayar pengikut gupron di desa rewoteun ka aing rupana nya. Bodo amat saya weteun kita. Aing paling tadi panggil deui. Bener teu? Ngabejaan geus turutan baik guru-guru urang di dieu kiai-kiai urang di dieu betul tah henteu? Nu geus jelas sanadna geus teu rame ayeuna masalah seutik rame viral nuturkeun. Jelema ngaku nabi rame pengikutna. Ih ampun. Ngaran nabi itu di Jawa, ngaranna Tukimin. Asa teu pantes sholawat lagi. Urang mah geunah nya kaji, ya habibi ya ngaga Muhammad, kenah kana ceulina ge. Ya habibi ya ngaga Tukimin. Anjir. Punten lain ngaheuna mang Tukimina. Ieu atuh ulah ngaku nabi teu pantes. Bener teu? Maka kahade orang munafik nu ngarusak perang Uhud cek Nabi strategina. Hei bukit Uhud akan kita jadikan manfaat untuk kita berperang cek Nabi. Hei mane 20 orang di luhur belah kenca, 20 orang di belah dieu engke di mana keur perang nu dihandap nu di luhur dipanahkeun sok simpah kabeh musuh. Ye kunaon kula ngajarkeun kos kitu karena di dunia teh di bumi ye aya nu ngaranna gravitasi bumi. Serangan ti luhur ka handap bakal leuwih kencang tibatan serangan ti handap ka luhur. Sok jajal terpercaya isukan tanggal mangga RT baedo ku sia tanggal mangga ti handap ka luhur mah rada moal pati kenceng tapi mun RT di luhur ngambek ka urang ti luhur ngabaledo ka handap najan teu dibaledokeun ge purageun kenceng mah kenceng sabab kabantu ku gravitasi bumi. Maka ieu luar biasana fatonahna Kanjeng Nabi cerdasna di atas rata-rata. Masya bener lah perang Uhud teu pati lila eta Abu Jahal jeung konco-koncona kabeh ancur-ancuran beak sabab keur perang dihandap kos sireum di baledogan siatan kabeh lalumpatan cek Nabi jangan ada yang turun. Ternyata ketika musuh geus mararangkat ninggalkeun bukit Uhud didinya anu di luhur nafsu sabab dihandap loba harta ghanimah rampasan perang munah amat aya nu manah musi itu nu meunang akhirna talurun kang kabeh di luhur eueuh nu ngajaga geus ngagunduk umat Islam dihandap akhirna katingali ku harita Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk kana agama Jenderal perangnya Abu Jahal adalah Khalid bin Walid yang dimana ketika tobat beliau punya gelar Saifullah atau dimana disebutnya Saifullah teh pedangna Gusti Allah sampai terbunuh paman Nabi bernama Hamzah Asadullah Hamzah
singa na Allah kunaon eleh perang Uhud lain orang Islam nu saeutik tapi loba kurang berkualitas coba menurut ka Kanjeng Nabi maka Nabi baheula teu atoh ketika loba nu asup Islam tapi kurang berkualitas ayeuna loba ayeuna jelema munafik ongko ngaku Islam era dengan pakaian Islam awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina bener tanda saha nu make ang para wandalo lobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina eta kuat pabelit kolor jeung akina eta majarkeun mah model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang katempo coba eta bener tante loba jelema anu loba munafik ayeuna mah baheula maksiat ibu baheula paling samet teu make tiung saparah-parahna jelema baheula teu make tiung paling ka warung kaluar imah bener tante tapi ayeuna di samping teu ditiung geus wani upload status dina WA, Instagram, TikTok teu marake tiung goyang-goyang tepung di video ku sakina anu kitu aya ayeuna mah di upload na Facebook kula teu boga YouTube kula teu boga TikTok pek teh teuing nu ngarekam mah mangga jang niatan syiar agama Allah tapi jangan pernah ceramah dipotong-pot potong-potong aing pendek dipotong wae mah tuh. Oh nya masya Allah. Eta pan kadang-kadang ayeuna mah viral. Minggu sore dihareupeun kantor desa putar ke kiri neng. Nona manis putarnya ke kiri dan ke kiri. Anu kitu aya. Pan eta geus maksiat teh dosa maksiat diupload jadi dosa jariah urang nanggeus pae lamun can dihapus maka terus dosana ngalir nepi ka poe kiamah naudzu mudah-mudahan urang ditebikeun dina sifat kos kitu amin ya Allah ya Robbal jaga ukhuwah Islamiyah tong daek urang diadu domba kedua ukhuwah watoniyah dulur setanah air jeung bangsa rek naon bae agamana cicing di Indonesia mah diakui ku nagara keun teh teuing Hindu Buddha Katolik Protestan jeung sajabana agama-agama yang diakui oleh negara tercinta Indonesia maka mereka adalah saudara setanah air bangsa ulah kudu pararase nu katilu ukhuwah basyariah yang dijaga satungtung eta manusia rek jangkung rek pendek rek bodas rek hideung rek koneng rek beureum rek bodas ka hidung-hidungan rek hidung ka gunduk-gundukan kumaha jawe beungeut mah deuh tapi satungtung eta disebut manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim maka enggak boleh kita saling menghina nyatana sabab manusia ciptaan Allah yang paling sempurna yuk beres mulu dan hiji sing akur jeung dulur supaya orang mulia di hadapan Allah urang hirup sewang-sewang hiji jeung dulur sakasur beres mulu teh sing bager ka salaki ulah muludan unggal tahun rojaban unggal tahun hadiran unggal poe tapi anger deh ka salaki pulatat polotot aya tahu aya apa loba ya bager ka salaki kumaha tanggal sia eta mah tanggal muda karak bager tos gajian duit masih banyak aduh nyapukeun imah ge bari ngalagoe manja hanya dia Yadi salakina si Yadi ngaranna meureunna hanya dia yang ada di antara jantung wow amazing suarana biduan kabeh ya giliran we nanggung bulan tanggal 10 ka 20 duit gaji tinggal ipis gajian ilakene ganti lagu surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku nantikan belangsak yang aku dapatkan yang paling parah tanggal kolot akhir bulan ayo nak tanggal 27 oh kolot ya geus teu ngalagu ngarehap lagi Senin Kamis poe Senin ngarehap Salasa Rebon teh Kamis ngarehap deui
Mun ngarehap teh geus langsung mepus goyang amak-amakan di imah oge. Nyapukeun imah peledak. Ampun imah teh rapihna ti baheula oge. Sapukeun kotor deui. Gua salaki cokor ka bawah mah hese. Lumpangan nyeker tara make sendal. Potongkeun wae sukuna kitu nya. Tuh ulin molor buka salaki teh. Sakena hudang udun. Ayo udun. Tiang listrik bakoan ku sia. Suruput setrum modar di dinya. Kesel aing mah juga kitu teh. Untuk udun mancing si goblok mah. Modar salat di galengan ku aing gitu mah. Untuk mancing nyonya om anu ke hayo. Gablek oge ih kesel aing mah. Budakna, mama minta duit paehan ku aing sia minta duit. Jadi mau peus geuang kitu sia mah. Salah aing boga salah kita salah milih ieu mah. Nya kitu mah nikah jeung RT baheula. Anu kitu aya. Ulah kitu nya bunya. Ya daek boga duit karak manja. Deuh, keur gablek duit pipina ge diwadakan. Panona ge dised. Biwirna dilipenan galekna ge disemprotan ngomongna ge mani caca delan deuh manja ai keur gablek duit mah awak disemprot. Hari ini suamiku gajian guys. Saya tak masuk resep kana lato-lato. Cicing ulah protes eta mah kudu loba sabab dikumbang ngopoe di poe rara uyuhan beh. Salakina datangnya manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa aya naon geulis? Aa anak ae ti. Naon? Anak ae. Mana sia? Ka mana wae belegug. Teu salakina enten koli endut. Naon? Mese rokok meuli udud. Akang, naon? Entan entit. Naon? Entan entit. Naon? Bujal ateu saeutik. Entan entit nyebut oge. Apalagi suaminya kerja di luar kota, pulang seminggu sekali kangen sama suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu dulu kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Hono ida endu li empap. Naon hono ida enduk li. Naon sih? Sono kacidari nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing encot enrok engka. Naon kancing gecopot anrok ke muka. Naudzu. Hayang ka surga hayang. Hayang ka surga untuk seorang istri baktilah terhadap suami. Kumata ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komomun salakina hideung mah aduh. Anggap we sia boga Ka'bah di imah. Tos wasebut teh kecorok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillahi Allahu akbar. Salakina huay majikana utah ajak aswana tara gosok gigi eta mah masya kahade hiji akur jeung dulur sakasur salak kadua dulur sadapur keluarga harus saling menjaga harus saling menasehati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi kudu sia elingan salaki dengan pamajikan maksiat lain dibantuan justru dilarang dibeja di bejaan majikan kawar imah teh make tiung ka mana geulis ka warung pake tiungna hararud. Tah eta alasana teh hiji bayeung pararan ararat budug sirahna meureunna. Awas ulah didukung carekan pamajikan unjam injem ka emok carekan semua didukung masih ada kasih emok lain heuh sing bener ka ditu didukung sih goblok mah. Kos budak paud aremok. Aja geus di mana keneh ya ditungguan ku si emok. Tungguan sagedeung deui teh. Salak encan paeh. Kos budak paud sumpah nasabah.
kami berjanji bayar hutang tepat. Tak aya jelema di dia. Akan hadir setiap anjir unggah poe. Bila temanku tidak bayar, nanti aku bunuh. Para jawe tak gara-gara si emoknya. Wayahna boga hutang kosipa emok keliling kabeh gera lunasan bayar, tinggalkeun hal-hal nu ngundang murka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kau makan harta yang riba. Haram riba teh. Kululah minabata minal haram panaru auladi. Lamun beteng dieusian ku perkara haram maka neraka pangbalikanana. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ayahna nu boga hutang Bang Emok kosipa bang keliling pinjaman online, hati-hati. Geura lunas geus lunas ulah nginjem butuh kumaha Kiai nginjem ka dulur atuh hah tadi bere daerah mun dibere sia mah hese ditagih meureun yang terluka itu yang menolong sekarang mah ikut nginjem tolongan anak sekolah yang melintas. Engke pokona mah bulan digantian janji ceu. Mangga dibere men. Geus mewek bae keur nginjem tagih molotot kos preman. Bener teh. Geus bener gara bebeja bae ka Allah. Lamun teu gableg gara bebeja ka Gusti Allah. Insyaallah sok idza hazabahu amrun sholat kata Rasul. Di mana ada masalah gancang geura sol. Naon masalah bejakeun ka Allah. Aang ece mah hirup di alam dunya lieu ke waragap teh teh sempek ngincak semplak heureut pakeun pusatpan kokoronya sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga. Aang kudu kumaha ngagawe atuh kumaha tuh gawe we heulahanan ngan bari gawe bari ngadoa. Bilang bara salaki usaha pamajikan ngadoa komo rajin duha endah. Allahumma in kana rizki pisama if anziru ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah. Salaki tinggal kalapa di kebun buledak banti luhur diturunkeun ka handap insya penta ka Allah naon teu aya dina Islam sok hirup susah we duha cenah kang dihina wae ku tatangga tahajud aya kahayang teh daekeun laksana salat hajat BMKG cenah rek aya bencana tolak bala hirup teh loba dosa salat taubat boga anak parawan di paresep dua lalaki nu mana nu cocok jeung anak uing istihoroh naon nu eueuh aya kahayang teu laksana hajat berarti lain cenah hayang salat teh menang duit hari tak keneh salat jenazah mun kitu mah naon eueuh sok jangan nu paeh salatkeun lumayan sakali nyolatkeun 30.000 mun sapoe 10 kali geus 300.000 lumayan bayangkeun saminggu maraot 100 urang geus bara duit tah geus moal pre-pre tah di loge teh Masya Allah jaga ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, tingkatkan ukhuwah islamiyah, dulur sesama agama Islam. Insya Allah orang lamun daek ngahiji heuyeug leungeun antai tangan, mudah-mudahan orang berharga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, 1 jam setengah sim kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna. Insya Allah kula ge isukan penting mun teu salah di Cisoka masih kene Tangerang deui bae. Alhamdulillah bobona sapanon carana sapakan bobot pangayon dimang taraju gapuran ning rahayu jati kaning kabuk kembang pinitik senebaran sari-sari permios lain tesono amit lain bosanan kawongkuk waktu kauger ku aturan bener datang ti Allah lepat kabodohan kula jangan bubar sebelum ditutup dengan doa keun doana maka sepuhan di dieu bae kula ge hayang didoakeun ku para guru sadayana baji we doa baji soalna nuju nelpon teh nuju ka imah teh Ustaz Marlan nyetana ceramah hungkul teu jeung doa. Doa mah beda di hitungan. Banyol baji mangga upami tos diwidian ku kasepuhan di dieu kula bakal ngadoa insya ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain hamdan rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa li'azimi sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma
اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين وساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء دين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر رزقنا لزاد العبادة وأكثر أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الصحة وعافية والسلامة في صبائنا ونهرنا ومسائنا وليلتنا يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.